Kang, rek ngomong. Kamari tengis diperiksa ka dokter. Ka dokter mana? Eta dokter anu di luhur geninganan. Naon cenah cek dokter teh? Ari cek dokter mah, cenah ieu teh kacapean teuing. Nya wajar we atuh capek mah. Ngaranna ge gawe di ieu mah. Heueuh pan nguruskeun imah teh teu gampang, Kang. Kudu ngurus itu, kudu ngurus ieu, encan budak, dak sakola. Anu dianjurkeunna kumaha cek dokter teh? Nya anu dianjurkeun ku dokter mah Kang kudu loba istirahat cenah kitu. Kudu bisa ngaluangkeun waktu persorangan. Nya minimal saminggu sakali teh kudu healing, shopping cenah kitu Kang supaya teu stres. Oh, jadi nu dianjurkeun ku dokter teh kudu loba jalan-jalan gitu, kudu healing gitu Lin. Tah nya kitu Kang. Jadi urang rek healing ka mana? Isukan mah kurang ganti dokter we yang anu lain dan semua bener dokter eta mah. Geus kanyahoan dokter eta mah geus semua bener. Hor ari si Akang. Jadi rek ka mana healingna ieu teh?